Alhamdulillah ya kacang mangkaning harga teh keur naik keur melambung tinggi harga kacang. Tuh, ieu mah pohara panjang pisan kacang teh tah. Tuh, tempo kacang kudu kumaha ieu kacang. Pelak emak tatanen emak ieu buat ka penghijauan ararus tuh jabah aya lauk aya tinggal ngala mama. Tah, ieu mah leutik keneh kacang keur meujeuhna pencokeun, rujakeun, ai pencok teu ngarti rujak mah. Tah, ieu kacang minggu hareup ek diala da geus beujeuhna. Ayeuna erek ka balong nempo lauk sugan geus galede erek nguseup. Yap ah. Aduh, geuning ieu balong emak diaruseupan. Geuning ieu balong emak diuseupan dicita ku saha? Gagabah kena-kena ka indung ieu randa wanian pisan. Dilaporkeun sia ka RT atalapi ka punduh. Eta lauk emak gagabah dialaan jawa geus galede tuh geus sagede-gede ramok. Gagabah pisan kena-kena ka emak ka randa waranian pisan. Geuning teu nemalan di caram teh. Mentang-mentang karanda wanian pisan. Ais bora oge ngomong meneh teu diwaro. Tuh galableg cedok pisan. Mak, orang mati apa dari aku si paman, sugan teh si paman wae, ieu mah. Teu apa sama sekali. Oh, si pamanna ka mana ya? Tuh, belah di tuh. Wah, ieu gara-gara si pamannya. Tanggung jawab urang mah. Tempokeun si paman dilaporkeun ka aparat sia. Tempokeun, aing mah tempokeun sia si paman ayeuna. Awas ya, di mana ayeuna si paman? Balong emak, kacang emak buat ka diaraan kena-kena karanda dilaporkeun ka eta jeung ka kulutnya. Cek mana si pamannya? Eueuh tadi mana di dinya? Oh, gitu. Oh, rasakeun sia. Ngador manogan lauk. Aing ngarasakeun yo. Aing geus mapan heunggeul. Pohara pisan kena karanda ka aing teh. Pohara ieu. Oh, paingan da ieu. Dititaku sasia. Dititaku saya nguseup. Gagabah sia. Nguseup kanu urang teu bebeja. Dilaporkeun sia. Tadeh lah. Dilaporkeun sia ka RT sia. Ka punduh, pokona ieu sarua jeung madog maneh teu bebeja ka indung. Laporkeun. Dititaku saya maneh. Gagabah ieu teh sarua jeung madog, ngaran-ngaran nguseup kanu batur teu bebeja ngaranna madog. Dibejakeun sia ka hangsip, mun teu ka hangsip ka punduh. Weh, ngaliuk atuh. Geuning nemongkeun eta kertas aya gambaran tapi da butuhnya urang teh. Cik tempo ah. Heueuh tapi da butuh euy. Keun bae ketimbang lauk 5 siki di balong lolobana mah beunteur. Aing katipu kalau kamu menang lebatan kitu. Batakop aing ieu duit hasil. Rugi aing. Eta mah lolobana ge beunteur, kop bae katipu kurang lah. Anjing teh hanas duit dibikeun. Balong eueuhan. Kudu bebeja, ngaran-ngaran nguseup kanu batur bebeja, lamun teu bebeja ngaranna madog. Tah, maneh mah katipu. Ayeuna urang hasil duit, da urang butuh duit. Wayahna maneh isukan kudu melaka deui. Hampura we atuh mah euy. Hampura we urang da geus pusing tuh mancing disolokan eueuhan, tapi da dieu beuki eueuhan da. Eta mah geus kagok asup we duit kok bae lah keur mah lah. Tuh sakali-kali deui eta teh kalakuanku teh goreng. Goreng. Hampura mah. Dihampurang atuh sakali-kali deui, bisi dilaporkeun ka hansip kurang. Lagonya. Ojik lah, udah balik lah. Aing mah kena karanda geuning wanian pisan. Pokona mah aing mah ek mantog lah ayeuna mah duit meunang, lauk katipu. Pokona mah katipu, lauk mah da loloban mah beunteur di balong teh. Ek balik mama ah. Tadi di balong itu ini beunangan Antu euy aing hanas. Alwarkeun duit 50.000. Aing teh dukuna teh aing rugi ya. kurang oge tadi ditah di dieu wae pugu-pugu beunteur nu meunangna Oh pan aing teh kesel tadi kalau kamu menang senal capit badan kieu mah. Sing aing oge. Ada aing aral
menang naon di ditu kutang. Oh, tadi ge oh kurang eta kutang. Nyantok teh goblok.